Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng simkuring di channel Dongsun TV. Anu ayeuna baris ayat cerita puriding puringkat anu judulna Nu Ngilu di Jalan karya Pupujia. Cerita ieu dimuat dina majalah Mangle tahun 2870 hiji. Ayo urang kawitan ieu carita Nu Ngilu di Jalan. Wilujeng ngadangukeun. Jalan beuki pungkal pengkol, sakapeung nanjak, sakapeung mudun, kalan-kalan aya lempengna. Araringgis laju mobil tuluy di launan. Asa karasa geuman di jalan teh, komo mun pareng ngareret kagigir, kakayon-kakayon nu ngabeleg-beg asa harirup tur ngararudag. Bulu punduk mimiti ting sariak, keur micen kakeung, ragama ngleungeun kenca nyetel lagu tina CD nu aya dina mobil. Panon mah terus manco deui ka jalan. Biasa nama indit ngaliput kanu jauh kieu teh sok dibaturan ku Jang Adung, wartawan ngora nu keur mejehna buta tulang buta daging, itung-itung ngalanggep elmu tinu senior. Pok-pokana teh keun cenah da bisa jadi wartawan foto oge. Bosen tuda ngaliput dalam kotaan wae mah pokna deui. Ari ayeuna manehna teh teu bisa maturan, geus janjian isuk-isuk rek dijemput, ngadadak ngambulaikeun da ngagibrig paranas tiris cenah teu pira gara-gara subuhna nonton bola. Aya-aya wae sidik rek aya tugas atuh kapaksa indit sorangan, da wartawan lain geus kagok tugas ka tempat sejen. Keur anteng nyetiran bari ngahariringkeun lagu nurutan Wirahma tina tep mobil. Rada ngarenjag, sok sanajan jauh keneh jeung ukur kacaangan ku lampu mobil. Sidik di tengah jalan teh aya nu ngabedega. Hate mimiti tagiwur, moal kitu begal. Apan ayeuna teh keur usum jeung ceuyah-ceuyahna. Aya niat hayang malikeun deui mobil, tapi bingung parkirna da jalan teh heureut. Tungtungna mah maksakeun maneh maju lalaunan. Geus rada deukeut mah ka tembong nu ngajanteng teh pangawakanna awewe. Ditenget-tenget pakeanana basah jan teu sing sarua bodas, kitu oge sukuna napak kana lemah. Geus deukeut pisan mah kapaksa mobil eureun, manehna tuluy nyampeurkeun bari ngetrokan kaca mobil. "Punten, ngiring abi ka payun, kawengian di jalan," pokna teh. Teu wakan nembalan, angguran tuluy ulak-ilik ka ditu ka dieu, bisi ieu wanoja teh pamancing begal. Nu kabayang teh barang pantau mobil dibuka, burudul balad-balad anu nyumput tina rungkun, ngaraponan tur ngarebut harta banda katut mobil. Leuheung mun teu ngagunasi ka awak, apan begal mah kabejakeun luas maehan. Sanggeus aya dina lawang pantau mobil, aya niat rek tuluy maju ngan dipikir-pikir deui bet karunya oge. Bisi enya nu keur butuh. Lah haula we kuring ngamanggakeun bari mukakeun kunci panto. Tuluy mere isyarat ka manehna sangkan asup. Samemeh asup, keur jaga-jaga kuring geus ngarongkong beusi kunci setir. Sanggeus asup jeung eueuh kajadianna naon mah karek ngarasa jongjon. "Punten pisan Bapak, abdi tos kumawantun," pokna rengkuh bari ngadenge logat urang lembur pasisiana teh. "Abdi teh kawengian di jalan," ceuk wa eta wanoja teh. "Dupi tos di mana sareng bade ka mana nyai teh wengi-wengi kieu aya di dieu," cekeng teh sok sanajan teu apal ngaran lembur-lemburna. "Bade mulih karorompok di Sindang Kasih, lembur saarah sareng ieu mobil," pokna deui. "Nembe teh sasab di jalan." "Sasab?" Geurentes hate teh. Teu dipikiran jeung teu papanjangan najan aya kacuriga ge.
Niatna ngan hiji nulung kanu butuh nalang kanu susah, bari tetep awas tur taki-taki bisi aya kajadian nu teu dipihar. Gede geuning lembur eta wanoja teh, imahna pernaheun pisan sisi jalan. Reg mobil eureun sisi jalan, teu lila manehna amit turun bari teu poho ngomong. Antosan sakedap rek ngawartosan pun bapa. Pokna baru tuluy ngaleos muka pager. Tuluy muru-buruan samemeh asup kana panto ngaliek heula ka kuring. Beuki peuting beuki jempling najan lembur gede karasa ti iseun. Sakitu aya di sisi jalan raya, ngawawancara teh popohoan teuing sumanget mopu data nepi ka poho kana waktu. Ceuk narasumber aya di data di ditu tuluy diteang, aya data deui di ditu tuluy diteang. Balukarna kudu balik peuting-peuting. Kekeh dipaksa mondok teu bisa jadi udag-udag deadline. Najan jalan utama langka pisan mobil nu lalar liwat sabot nungguan teh. 10 laju ka 20 menit teu embol-embol deui wanoja nu nitah ngadaguan teh. Aya pikiran rek tuluy da tugas ngantirkeun ka imahna geus kalaksanakeun. Tapi bet jadi melang oge bisi eta wanoja kumaha onam. Tapi piraku di imah sorangan atawa buah-buah lain imahna. Tungtungna eleh deet maksakeun maneh turun. Nepi kaburuan imah rada ngarenjag barang ningali aya nu ngagaya bag tina suhunan. Meureun kalong gede pikir teh. Saenggeus keketrok sababaraha kali kakarek tembong aya nu muka hordeng nu dilapisan teralis. Di jero aya nu nyerangkeun heula ka kuring nu aya di luar. Saenggeus sidik mah sigana teh tuluy muka panto. Pribumi nu keur lulungu teh tembong kerung, kuring sorangan jadi samar pola. Saha teh nya pokna teh siga nu lulungu. Bingung pijawabeun dan najan dibere nyaho ngaran oge moal apaleun. Abdi teh nu nembe ngajajab rini, tapi nembe teh tos kalebet ti payun sareng miwarangan tosan. Nanging dugi ka ayeuna teu kaluar deui, tembal teh sajalan terahna. Ngadenge keterangan kuring kitu teh pribumi bangun reuwas. Leres eta teh, pokna siga nu muguhkeun deui. Moal tiasa lebet da salian ti dikunci teh diselot oge panto ti lebet. Kuring nu malik kerung, tapi dah sumuhun leres, cekeng teh jadi rada ragu. Duh, itu nu aya dina foto. Cekeng teh deui bari nunjuk kana foto ngagantung dina tembok nu kabeneran ka tembong tina lawang panto. Paroman nu tadi bingung tur kerung teh kasirih ku sedih kingkin. Numawi pun anak teh tos 40 dinten langkung teu kapendak laratanana, pokna alung. Tos dipilari ka mamana ka mendi weleh taya laratanana. Akang mah saacan ningali kuburan jeung jasadna moal-moal weleh teu diarep-arep. Tungtungna uplek ngobrol nyaritakeun nasib budak awewena cikal nu keur remajehna murag bulu bitis. Karesepna ulin ka ditu ka dieu teu bisa dicarek. Nepi ka pamungkasanana ulinna teu balik-balik deui nepi ka ayeuna. Teu lila jual pamajikanana nanya-nanya kumaha-kumahana. Salakina teu terus terang, kalah tuluy nyakukeun yen kuring teh budak babaturanana nu kapetingan di jalan rek ngilung ngendong. Kuring jadi teu bisa kukumaha disebutkeun nu rek ngilung ngendong mah. Tungtungna mah kapaksa ngendong. Dipikir-pikir mah rek balik oge sieun ku kajadian nu cikeneh karandapan. Isukna samemeh mulang, pribumi lalakina nuhun-nuhunan bari pok ngahrewos. Rek tuluy dipaluruh ka daerah nu ku kuring mimiti mawa anakna teh. Aya niat rek tuluy diliput ngan asa teu wasa ku pribumi nu keur nandangan lara. Pabeubeurang sanggeus nepi di kantor aya SMS. Layon pun anak teh kapendak ti leuweung nu harita ayi ngaku pendak di jalan dugi ka dijajabkeun anak ka bumi. Nuhun pisan Yi. Buru-buru dijawab. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pamugi ditampi iman sareng Islamna, kitu oge kulawargi nu dikantunkeun pamugi dipaparin katabahan.
Sababaraha poe ti harita ngedit berita menang nulis Jang Adung nu ngahaja ku kuring ditugaskeun pikeun ngaliput. Wanoja nu leungit sabuan leuwih teh geus kapanggih layona ti hiji leuweung geledegan. Tetela eta wanoja teh dibibita diajak ulin ku kabogohna. Teu nyaho tungtungna mah dibawa ka leuweung digadabah tuluy dipateni. Nu boga dosana kiwari geus ngaringkuk di pangberokan. Rada sieun oge macana. Lain sieun pedah geus papanggihan jeung nu kararitu. Ieu mah sieun lantaran sarua pada boga budak awewe. Tapi ketang rek awewe rek lalaki zaman kiwari mah sarua melangna. Cakreng se pamirasa sadayana. Sakitu panginten carita anu judulna Nu Ngilu di Jalan anu dimuat dina majalah Mangle karya Pufujia. Hatur nuhun parantos ngadangukeun wilujeng patepang deui di carios Sunda Dongsun anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.